si boy nomor hiji dua lila makin main kalau ka bangkrut aing dagang teh capek menang duit hanteu barang beak duit beak ieu nagina meni dagang sageutik da aing teh kumaha deui tuh dileukeunnan we kumaha cek oge lah penting mah urang teh diikhtiaran segala hal mungkin semangat Mang. Neng Baso. Siap. Meser. Besar seberapa? Mama sudah 18 porsi. Hah? 18 porsi. 18? Mohon. Itu sadaya. Bakso kecil. 18 pakai ayah, Neng. Daya. Ayah. Maksudna? Paling kira meureun aya 3 porsi. Hah? 3 porsi? Mohon. Aduh, ai si Mang. Kumaha atuh itu keluarga abi yang bakso sadayana. Ai Mang niat jualan teu. Niat teh mata abi ngiderkeun meureun niat jualan abi teh. Atuh nah mani 3 porsi. Aduh, teu kira-kira sih. Saepeun. Saepun kumaha ieu jam sakieu geus sae piraku. Mohon tadi pan aya seueur nu meser geuning di ditu. Paling aya 3 porsi paling kira kumaha? Kumaha ai 3 porsi Mamang? Lumayan we atuh nyaepkeun di 3 porsi. Moal lah, saya nage 18 porsi. Jadi kumaha tuh, Neng? Moal isuk we. Lah si Mang mah eta pangahaja meureun, eueuh modalnya. Ih, nah geuningan kakang nyambat kana modal sagala si Neng mah. Jadi ek meser moal. Heuh ayeuna 3 porsi mah atuh da kumaha ieu keluargana ge seueur. Pan beakeun ieu aya 3 porsi deui. Lah manya we yakin geus beak Mang. Pan itu nu loba nu meuli. Lah piraku teuing di ditu mah leuweung Mang. Ngomong we modal atuh, geus lah mau jadi meuli. Baik. Sagala ieu mah nu meuli teh nyebutkeun modal sagala. Teh jualan. Nya. Hubungan tadi gak kieu mah. Ngalamun sih mah copo teh. Lieur naon euy? Lieur naon? Naon deui mun lain ku duit? Sarua aya itu da pengangguran mah da kumaha deui kieu we. Atuh aya solusi naon kitu tambe urang teh bisa merenang duit. Nya gawe atuh teh. Sidik pagawean aja nah. Nah, pagawean ya. Bareng Embung. si jeung lebaran teh. Majek Mending kene dengan piduiteun ya mah. ngabegal arek. Embung eta pagawean berat nu kitu mah mangunang sakumaha urang bejatna kahirupan aya kitu mantong. Teu meunang eta teh. Mana mau ngadeo tipis-tipis mah baik. Nu penting mah aman. Heeh. Anu kitu mah kriminal. Kriminal so teh lamun kapanggih. Untuk kapanggih mah nya teu naon teh. Merugikan orang lain gitu mah. Jadi orang teh nyen bisniseun teh meskipun aya urang ngadeo tapi mere keuntungan ka dituna gitu. Kudu loba istighfar di jualan bulan puasa mah. Cek aingeunan aya kitu patut naik meuli teh. Nyaman baso teh tinggal 3 mangkok deui. Teu cek aing mun moal meuli we ulah sok nyambet kana sagala nyebutkeun dak modal lah naon lah. Peurih hate aing. Lieur atuh da zaman ayeuna mah nya. Lieur ayeuna mah mending kene ngadeonan udah deket bae nu kira-kira boga duit anu kurang bisa diolah ayeuna mah meunang. Si mangadeo we terus unggal poe. Da kumaha deui. Dan mah gawe capek. Ayeuna mah urang ngajual awewe we nu babari. Dosa. Hah? Dosa. Dosa. Heeh. Naon atuh? Eueuh pan awewe nih kumaha ngajualna pajuge henteu. Teu boga awewe nya. Parkiran. Erek parkiran. Leutik duitna. Bukan bae nu penting mah halal. Jangan solusi anu leuwih. Wow, gitu. Nu penting mah halal we tuh. Heeh, tapi ulah capek teuing. Ayeuna mah geus teu zaman, capek-capek mah geus zaman teknologi. Ayeuna mah urang teh kudu pinter otakna gitu. Urang percaya ka mangunang mah. Sok. Cek aing percaya mah ka Allah teh. Uguh, percaya utama mah ka Allah. Puasa teh? Hah? Puasa teh? Puasa lah. Halus. Urang teh kudu puasa mah sakumaha bejatna kahirupan puasa mah kudu. Kudu Satahun sakali maunang. lamun teu puasa heuh moal dibere baju dulag sia ku si Ajus mah. Oh, baheula keleutik mah ayeuna mah urang kesadaran sendirilah puasa gitu. Ayeuna urang ka mana ieu? Teuing nangan duit teh pokona mah. Oh, ka mana? Teuing. Hah? Teuing. Aing dagang teh.
ya. Ku aing jual gitu ya. Dijual da itu titi mangsa euy. Ti aki aing. Aing tegas keamanatan. Ulah barang jual pamerean ti aki aing. Tapi da aing kamu kapepet-pepet ting aing da kumaha meureun. Aing pusing kalau kagenan. Mana isuk bayareun aing kada ritu. Bangemo ku kada ritu geus narung we. Aku mah ya aing solusina nya. Beda aing sumarinjem ke saha aing. Geus moal anu mari nginjem meureun. Dua teh hiji-hijina aku aing kudu dijual ieu mah. Ya. Ampura ki. Geus teu kuat tapi ki. Ampura warisan ti aki teh meureun kudu dijual wae. Da kumaha deui. Geus teu sanggup ki abi dagangna kala ka beak, modal beak, duit beak ki. Ayo. Kalau geus poek manten Rumput duit teh. heeh nah kumaha geura geus kieu mana ya naon kunaon sarekan pon majikan Naon? Dan bayar hutang. Loloban nanya lah aing keur pararusi nya. ye justru orang nanya teh bakat nempon sorangan keur pusing aing sugana aya solusi gitu Nama aing teh yang neangan ketenangan aing teh kalau manggih nu kieu patut deui we. Aka beuki pusing aing. ngajaukeun kana milik teh rezeki gitu teh Bisa tuh lah mepet-mepet. Hah? Kan itu belan itu lega keneh. Kalau ka mepet-mepet ente dia sebenarnya aya naon tuh pusing aing walaupun dagang ti iseun we. Kalau ka modal beak, duit beak aing mah teh. Lain sangkilang dagang lieur keneh komo aing siga pengangguran kieu. Aing mah. itu mah geus Depan aing mah segala teu maranahi, maranahal, nanaon teh segala rupa kitu-kitu teh. Aya-ayeuna barang beunang ese. Modal beak, duit beak, barang beak. Ulah mepet-mepet. Bisa teu ka belah ditu, pan belah ditu lega keneh. Atuh ngobrol kan ame deukeut mah atuh ame akrab Ya gitu. kan ieu ngobrol kieu kan pan deukeut, kadenge ieu meureun. Kudu mepet-mepet. puasa Puasa jepe. pulang teh kudu sagala ditahan Si nafsuna si mah nya Bang neangeun solusi. Kan solusi aing we nganggur kan solusi ka aing sok lieur heuh. Nya atuh saha wae atuh sugana bisa ngetakeun terpecah Ya. masalah aing. iya mana pri menggeluti usaha ieu geus sabaraha lila Aing saya 8 tahun. Sih 20 tahun. anggar kieu-kieu keneh Ini si aing pengangguran. nah berarti mana teh cocok dagang baso ai kitu mah Heeh. perubahan batur mah dagang 1 tahun 2 3 4 5 6 7 nepikeun ka 8 tahun aya ieu mah geus 10 tingkat Yo terus solusina kumaha aing ya? ieu Oke dengan gawe heuh. ayeuna mah nangan gawe we Kudu gawe ka mana pan aing mah zaman kiwari harari seunaan gawe teh. pan boga modal kumaha carana boga modal tah jual Ah, jual. Bener jual. 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 Heuh. Daripada naon ayeuna kan pusing oh. pusing Pusing. gua poe rungsing usaha teh kurpan ibadah Sebenarnya mah aing teh berat ngaluarkeun ieu teh aing teh mangsa ti nenek buyut aing. Paribasa. Oh. Zaman kiwari mah geus eueuh dan ini mana geus maot. Geus eueuh. Heuh pan meskipun geus maot kena pan ieu teh kenang-kenanganana urang teh geus diamanatan. Waki urang jeung kunini urang teh jang ieu tuluikeun. Tapi da aing mun misalkan butuh mah aing kapepet da kumaha deui aing. eta nu penting Rek mah dijual. aya jalan Boleh lah. Geus, gampang lah. Bisa, Eta yuk. mah bisa. bisa Ieu kira-kira apa ieu sabaraha ieu? Yang kewe atuh. Eta hayang mah sabaraha? Kahayang mah 10 juta aing. Apa sih anjing? Lah kumaha 10 juta? Atuh pan bebas aing nu nawarkeun mana kumaha? sing balik 10 Tuh wanita sabaraha juta kieu? ya 10 juta mah jeung manehna ku aing di ieu ditawarkeun Heuh sabaraha sok kira-kira da ieu? 800 gitu nya. 2,5 juta kajeun Bisa. bisa Heeh, geus sakitu. Rek, jeung koporna lain Geus 1,5 juta we aing mah lah. 2,5 juta mah bisa jauh teuing, 1,5 juta we aing mah. jadi turun aing mah ngahaja bisi eraun we Atuh kumanehna mah kejual ka ditu nama atuh 2,5 juta kayak 2 juta karep teuing. Deal. deal Pokokna mah ka aingna bersih 1,5 juta we heeh, pokokna. geus. Ya. Sok tunda. Jangan di duitan we. Ku aing dibere bonus ta jeung baso-basona aya 3 mangkok deui ku aing diberekeun kok. Dibuka. oh jangan buka Tuh, kok ku aing diberekeun ta 3 mangkok deui. Ah. Jika kayak pokoknya mah tungguan we bawa ka di duit teh. jualkeun Pakai jualkeun. Pan aing mah keur cicing di dieu, atuh juga rek dibawa lagi dijual mah. Kumaha?
Nah kumaha naonna? Kepancenan dijual. Heeh. Ujig bawa ka dito. Aing nungguan di dia. Gua aya komporna halus da kayak Can butuh duit, Buru. Lihat. Dagoan we, weh. Aing nungguan di dia lah. Heeh. Baso. Tong didagangkeun cenah teh. Jadi saja. Tugan we payu we. Oh, aing berat nama aing teh teh. Aduh, aing moal karma kitu tin ini aing teh aki aing ieu. Aing ngejual pakakas manehanana aing. Tapi da kumaha deui aing. Hampura nih, hampura kieu. Aing ke KPP butuh duit.